Bet parum. Wah, tuh beres ya mah. Itu ayen dikunan mutruk sorangan nempuan motor teh. Aneh ya mah euy. Sabarkeun ku aing. Kunaon mun asa bararingung nempeng motor teh. Aneh. Aing katipu juga namun motor teh. Katipu kunaon? Hanya codean ya tadi. Oh. Teh nempo-nempo di HP heuh. Di HP teh motor dijual murah. Mulus no minus heuh. Tapi talah teh. Beli lah. Beli. Anteukeun ieu motor teh ieu. Iya motorna. Pas cek wah ternyata motor teh loba minusna ya. Loba minusna. Kabelah mana minusna? Sok lieur. Ih, mana coba nu minusna? teu nyahoeun maneh mah. Udah bodoh, teu apal mesin, teu apal motor, da sia mah teu gablek motor. Ieu minusna. Jelaskeun wah. Sok lah jelaskeun. Tadi nih rupan. Ini ya nanti disada ieu naon. Pan biasana motor aya. Kadua. Wah teh dikupingkeun heuh. Malah turun ya motor teh. Kan aneh. Terus naon deui? Lain siapa bari ngecek ngomong. Lain ngecek kan hayang nyaho minusna naon? Kayaknya. Ya. Pas sirup. Lampu, ya lampu. Lampu. Lampu teh ya. Ieu teu bisa dipareuman geus kontak teh teu parum-parum lampu teh. Jauh deukeut. Kontakna mana? Error berarti. Terus naon deui minusna? Ieu. Tempo kumaneh, tempo ieu. Ieu sobleker? Breaker teh 2 ya biasana. Naon ge mun aya hiji. Terus naon deui? Jangan terus bari suratin tengah-tengah. Sok terus Rantai mana rantai nya nu kieu balok kieu pasang balok. Eueuh nya rantainya. Operan gigi. Naon ngaranna teh? Oh, peran gigi. Persnelang. Tempo. Mana ieu mah? Yang ge step. Ieu mah. Karbu coba. Tempo bisa dijurali itu Terus. Kapal matipu. Terus naon deui? Tadi Leuwih parah ieu. Naon leuwih parahna? Deui. Wadi hirupeun ieu tina ieu. Tempo lah. Hirup. Hirup Kan? Wajan kitu teh. Andakeun. Pareum kan? Cek maneh mulus. Apa minus? Lain mah seuri ya. Terus kumaha geus kieu tuh? Wayahna ieu mah mungkuncang jauh geteang kok aja mah. Hei, keheula. Cik coba nabak terang. Pantesan ada acan geur. Yeuh, di mana-mana oge motor matic mah kieu. Ieu mah motor matic, lain kuplingan. Emang matic ieu nya? Ya kieu matic mah. Lain urang penasaran. Berarti mana ngarti teu bodoh. Heueuh. Teu bodoh saha? Tuh. Henteu kieu we. Naon minusna? Kurang cobaan heuh. Matic mah kieu. Kurang cobaan. Sok, mangga. Ya, cobaan. Bodoh. Tajel teh bodoh. Aing mah menang motor lumayan. Bodoh sia. Motor saki alusna sebut minus coba. Jika mah otakna kitu nu minus Lagu ganyet. Tolong. Bisa paling bawa. Tadi matic udah mengkiu. Cobaan. Nuhun nya, motornya kurang di bawahnya. Nuhun. Berarti motor aing. Wah, asli dia mah. Aing lain ditipu kudu ngajual.
berarti aing ditipu si Adi. Wah. Gelo budak teh jaba aing teh nyaho imana. Terus kumaha aing? Aing aduh. Alamat carakan pemajikan aduh. Aing aing aya alamat tuh bisa sare aing udah kieu mah. Naon nih datang budak eta geus aing mampus kono mah. Ting liur. Wih, aya Ahendi kenalan ya. Sudah ngajakan ngopi ke aing. Kepada rusing kieu teh ku pamajikan. Berkeun aing. Sugan we ngajakan ngopi. Jeung urang teh heueuh geula. Rek curhat urang teh ka Ahendi teh. Kenaon? Jadi rek taon ya ka dieu. Ka dieu we yang curhat. Curhat nyaho siapa ya kaya lagu lama hayang ngopi ya teh kadinya ya nanti aduh naon teh eta beungeut cigah baju can istrika sama bisa wae ka aing teh euy kieu para rusing euy duh aing ku pamajikan pusing kunaon ya di aing mah pusing we kon urang rek curhat ka dieu teh sama pengangkat teh pusing jeung pusing mah iraha bahagiana coba dere teuing ngapugo benar sok aing teh rek curhat aya nya dengekeun rek curhat aing teh jadi kieu aya pamajikan urang teh reuneuh oh no reuneuh tah urang teh ulah ngarokok di hareupeun manehna teh. Atuh ulah ngarokok hareupeun pamajikan nu reuneuh mah. Heeh. Nya geus we aya dengekeun heula, nya geus we urang teh nya. Urang teh susulumputan ya ka WC. Terus ngarokok bari modal. Cenah cek batur mah ngarokok sabari modal teh ngeunah, ngeunah. Tapi anggar we kapanggihun. Jadi kieu aku pamajikan teh diketok-ketok urang teh ya. Naonna? Nya panto WC-na tuh. Biasa we. Ari keur naon cenah? Keur modal atau masak? Nya keur modal atuh Neng cik urang teh. Keur modal atuh. Matak di WC oge. Nah geuning ngebul. Tah kurang teh dijawab ya. Nah nya atuh Neng rek ngebul kumaha? Datana ge haneut keneh. Gitu curang teh Pindah heueuh ya. Tai haneut mah ngebul. Tapi seungit henteu nya ya. Ye teh nyaho atuh seungit henteu mah. Aing kemah cobaan heuh ya. Juga we seungit. Dulu puting kamarin ningali teu tom sia awe geulis lewat anjing bodina yo bodina bohay montok beuh jigana teh janda herang terus kumaha teh ningali awe geulis keur peuting tuh da maneh mah panona budag panon ceuli maneh budag nu budag teh ceuli teu panon terus anu deblo ente nu deblo hanya euy keuleuh tom asa aya nu aneh urang mah sok karunya sih mah mun nyeun pagar capek-capek gitu kan ya pagar teh fungsina kan jeung mageran tapi nah angger we jeung kutama di luar
Mana tecager ya di? Orang mah cager tuh main mana? Cager. Orang mah cager. Cager. Heh, cager naon? Orang mah cager tong. Cager. Ya, mana masuk ngaco. Ah, tecager. Tinggal itu jukut piraku di luar. Jadi itu tecager. Astagfirullah. Ayo cager jeung cager. Heh, jukut ngali. Riweuh. Iya. Nah, lihat. Iya, orang masuk karunya we ngali mang-mang gitu. Mageran ya capek-capek gitu. Tapi nah, jukut mah di luar kene. Sia mikirkan pagar gitu mikirkan sia. Iya aneh we nah di luar gitu jukut. Jeung naon tuh fungsina pagar jukut di luar kene. Sia cager, jukut mah di mana wae geus jadi. Oh, Nyawa teu jadi. jadi. Dasar sia mah teu cager. Deblok. Nah, aing cager gitu. Ah, sah lieur aing mah mikirin pagar segala.